Gigah Cep Haji itu teh. Kenaon Haji Jomblo? Sah itu tadi. Paingan deh. Naon? Muhun ajomblo nuju naon? Jomblo we. Nuju ngabakti ka orang tua. Nurutan sasapu. Raja bogonya kabinya ngaku lah cie. Teu hayang teuing mun niat meni baheula we. Aduh, kamu enak ge perangan wae geuningan terpaning-paningan gabah urang boga ge ge. Geuningan can pernah mawa awewe ka dieu. Ah. Kera dibawa ge. Lain kikituan geura mawa awewe ka dieu hayang ningali. Awas teh mun mawa awewe bener ka dieu mah komomun geulis. Ulin ah. Punten teh. Pokoknya kamu bakal terkejut. Terkejut naon jomblo mah jomblo. Naon deui ieu motor deui nya rek init-initan teh asal kieu deh. Ah, ngarocet deh urut saha deh goblok teh. Someanan deui aing ieu mah motor teh. Jomblo. Mau urang teh mempertahankan kejombloan teh. Anjing mana ini dua. Jomblo. Jomblo wae. Jom. Hiding ala hiding. Oh, kebenaran lah nyanyi hiding nu biji lo jelema hidung. Hiding ala. Hidung. Lo mana kau? Biarlah. Aing terpengaruh sing teh tentang nambahan ka pusing kau. Aing ari ngungkapkeun ka we kumaha. Pan maneh mah pengalaman geus jero. Oh wow. Masalah percintaan mah. Tah urang karek pengalaman karek sautan. Ya tutorial ka maneh tutorial. Naon maneh? Kasmaran? Oh, atuh jelas. Asli. Naon Ji? Asli. Demi Allah. Orang mana jauh deket? Wah. Apa naik kudu apal heula sia, Wah, bisa direbut. Oh, saya talengan lain ngahalangan. Lain direbut goblok kudu apal. Orang jauh kudu kumaha, orang deket kudu kumaha carana. Orang deket kumaha? Gampang atuh. Kalau sok kumaha? Kalau sakedeung ngobrol lah bae dinas, oh selama nih. Hiding ala hiding. Jadi lah. Kumaha ngajaran carana? Ai imahna deket pisan jeung maneh. Deket pokoknya lah. Sok katempo tara gerak. Yo, atuh jelas. Gampang atuh sia mah. Kumaha? Algana sok beberes tah. Aku. Hah? Sarua ku sih urang. Eta sia. Buktikeun maneh mah ku kacaperan maneh. Mun keur sasapu, lamun keur naon maneh teh enggak. Sulit di belahan gitu. Tong di balaan atuh mewaheun di balaan mah sia. Keur nyepeng sapu bona teh manehna teh isuk-isuknya. Tang panarpeun badan maneh kita tinggali maneh. Biasa we maneh. Pekik. Sampeurkeun sia teh. Ajak ngobrol, bantuan, sasapu, ajak curhat. Kok mau imah deket gitu mah jang aing mah sia pacar ku dekat 5 langkah teh dari rumah. Babari pisan aing mah moal hese tah. Heuh lain. Kumaha? Eta we lah beuki percepat. Carana mah cek aing oge. Sok. Lain sok mana teh awewena. Ieu urang. Anggap awewena. Tah urang teh Neng. Abi bogo aku jo kitu. Wah, tong ka kitu. Kumaha? Heuh mere cari ka maneh euy, mal asup. Sok. Mana awewe? Sok, urang lalakina. Sok. Urang teh nyekap leungeun berarti ka mana deuh? Berarti ku kelamesan kieu berarti. Oh, ngobrol dia. Seri atuh bari seri. Neng nuju naon? Sok atuh jawab situ teh. Atuh jadi maneh kan. Kan urang teh neng nuju naon? Nuju kieu we Aduh. Yang ini kitu bae tuh. Mereka mana? Mereka neng April gitu. Menira reuas. Apa sih gitu, heh? Oh, nyabu. Menira reuas naon April naon tara-tara. Jadi poin aja we ya. Mangga sok. Oh my god. Ya belum kan deh dari mana awewe teh. Neng. Nah, ya Neng abi bogoh aya suka ka kamu.
Ayah Cep Haji nuju naon jangan berbobogohan. Kade homo asik orang tinggal we. Aku teh sayang ke kamu. Ulah rasa Asli. ada risin. Ditampit deh. Yeay, Cep Haji nuju naon. Pantesan teh anak istri we ka bumi teh ningannya bogona ka lalaki. Yeay, homo itu normal. Kakak kemana homo ini? Ji, tahu ya? Nah, saya geuning nyangka homo ka mana, Baba? Hah? Jangan tadi guys, neng dua ini. Pernah itu praktek sebenarnya tuh. Jadi ya. Ini sangka homo tak sih gara-gara sia teh bejaan. Sugan aing lain si neneng atuh nu dipekahayang teh. Anjing sing ngobat aing ge hayang atuh sia Maji. Jadi ilfil padahal abi kurang geus kumaha ya. Dina bogo ge jadi hoream. Amin. Ji, kurang Ji. Aduh mana datang teh. Lain kunaon cerik-cerik saja. Dari hati kok penjarkeun homo aduh. Sabar euy. Teh urang kudu kumaha teh. Aduh. Sabar Ji, kuat Ji. Bisa ka homo kusaha Ji. Kudu dipegayang ku urang. Kudu atuh kumaha. Astagfirullah asansan tobat ih lalaki teh ningan lain hiji tadi si Encom ayeuna Pak RT Mami ih Kira ieu salah paham. Neng, kasieun hayang kukeun aku tanya nya tadi bener kan. Dua kali menang dari Iya. Cintaku ini kop gara-gara dia mana itu bet nyarana dia ke urang nih jangan patah tangkep nyangkana panan saya geus sarua merah jeung kamar mandi jeung naon ini mah jadi jangan jadi seneng gara-gara salah paham. Aduh ya Allah bingung. Astagfirullahaladzim Cep Haji ya nges beda dari lalaki tadi RT Mamin si Encom terus enak si Udok ih amin ih sabener nama abi teh bogoh ka Cep Haji teh dan apal kieu mah homo ih amin Wah, salah paham riwayat. Aya Aobot Aya naon neng? Aobot persatu jangan ka bogoh abi Kanteng asli. Wah, itu doang. Aja, eta nu urang aku. apa yo kata Nabi Komo atuh ayo. Cep Haji, dadah, ketiban durian ya. Allah Maha melihat, Bot. Malaikat mah mencatat. Aduh, senangnya. Kita udah kejam pada mau. Gas, Bot.